Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada pengeri dinten iya dinten Kemis kaping 18 Februari 2026 dina hiji Ramadan mugia dipasihan kakiatan urang ngalaksanakeun saum dina taun ieu. Mangga urang kawitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faraja'a Musa mangka samang-samangsa kembali atau mulih Musa Kangjeng Nabi Musa ila kaumihi ka kaumna Kangjeng Nabi Musa nyata Bani Israel. Kangjeng Nabi Musa saparentosna munajat 40 dinten samemeh 40 dinten ge tos dibewaraan yen kedah uih kaumna kembali musyrik. Godbanan bari kaayaan marah Kangjeng Nabi Musa. Amak kacida karena yen eta umatna kaumna kembali jadi musyrik nyembah anak sapi. Asifan bari kaayaan berduka cita sedih kabina-bina Kangjeng Nabi Musa nyurucutkeun cipanon ningal kaumna kitu. Qala bari pok nyarios Nabi Musa ka kaumna Nabi Musa tegasna Bani Israel. Ya qaumi hai kaumku, alam ya'idkum naha anjeun teu pernah janji rabbukum ka pangeran anjeun wa'dan hasanan kana janji anu alus nyaeta la ilaha illallah Musa Rasulullah waktu sarita teu aya anu wajib diibadahan angin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah anjeun make dilanggar saterasna afatola naha kuring terlalu towil atawa lila alaikum ningakeun anjeun ahdan sehingga anjeun ngalanggar kana perjanjian. Am aradtum atawa anjeun mikahayang ayahilla kana yen ditimpahkeun alaikum ka anjeun kabeh godobun murka Allah bebendu Allah siksa Allah mir rabbikum ti pangeran anjeun. Musa marah ka kaum Kangjeng Nabi Musa waktu sarita. Pa ahlabtum mangka lamun kitu anjeun geus melanggar mauidi janji kami saur Nabi Musa. Qalu ngajarawab eta kaum Nabi Musa tegasna Bani Israil dati baheula ge kitu ngabangkang Bani Israil mah. Ma akhtalafna kuring mah henteu melanggar janji mau idaka kana janji anjeun bima kina kana yen kuring mah diparentahkeun cenah kudu mikul beban atawa kudu mawa sesuatu walakina tetapina humilna kuring nyanak atawa mawa kuring sadayana auzaron atawa beban eta beban teh min zinatin ti Mesir nyanak pirang-pirang zinah perhiasan. Aya nu nyanak emas, perak jeung sabayana di Mesir mah seueur waktu sarita emas-emasan sareng perak. Sehingga kasurina teh aruhina teh aya nu nyanak perak, nyanak emas anu ladang gawe, anu ladang nyolong, anu ladang kukumpul ti baheulana. Qaumi eta kaum Bani Israil. Faqadzabnaha mangka kuring diparentahkeun kudu mawa eta perhiasan. Fakadzalika mangka ari itu kajadian alqa ku kuring dialungkeun Samiriyu ka Musa Samiri supaya dijieun perhiasan anu alus. Jadi bahan baku ieu dijieun bahan jadi perhiasan anu alus ku Samiri saterasna. Jadi harita emas-emasan anu canak di Mesir teh ku Samiri dijieunkeun perhiasan. Saatosna ku Samiri dijieunkeun perhiasan pa akhraja mangka keluar tina eta pabrik perhiasan di Samiri di Musa Samiri namina lahum pikeun Bani Israil ijlan kana bentuk anak sapi jasadan anu alus jasadna lahu pikeun eta Bani Israil khawarun aya sora anu ngagelik tina eta sapi lamun kaanginkeun. Faqalu bari pok nyarita hadza ilahukum tah ieu sembahan anjeun mah cenah ge jadi kudu nyembah ieu cenah anak
patung anak sapi tina emas. Wa ilahu jeung sembahan Musa cenah kitu nyebutna teh. Panasiya manehna poho da Kangjeng Nabi Musa mah tauhidna ge tos la ilaha illallah teu aya pangeran anu wajib disembah ieu teh Allah. Manehna poho Nabi Musa disangkana akon-akon disarwakeun jeung samiri nyembah anak sapi. Padahal henteu Kangjeng Nabi Musa. Saterasna afala yarawna nah anjeun teu nempo. Ala yarji'u kana yen moal bisa ngembalikeun, moal bisa ngajawab eta patung moal bisa nyanak mangpaat ilaihim ka itu Bani Israil. Qaulan tina jawaban naon bae ge da moal bisa ngajawab ngaranna ge patung. Wala yamliku jeung teu nguasai henteu ngamiliki lahum pikeun itu Bani Israil darau wala naf'a kamudaratan atawa kamangfaatan teu aya da eta mah patung. Tah ku kituna kembali deui eta kaum-kaumna Bani Israil kana tauhid la ilaha illallah. Kangjeng Nabi Musa saterasna sasarengan deui di dinya. Barakallahu li wa lakum. Mugi aya manfaat dina dinten ieu insyaallah patepang deui dinten anjing dina waktos sareng gelombang anu sami. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim.